kebeneran di dia lah. Ada tuh manusia yang ngalewat nyerah pada aing kababaya mending BAB di dia lah kuat anjir yang ngising Okay, let's go. Aing banyak panas tuh kene deh baru papisan deh kalau teh meuli tisu magic lagi naon nih tisu magic siap onok keur naon panas jeung naon lempang segala kos aing kana motor atau boga motor teu maneh raja siluman kera reka mana maneh gening gitu anjir ke aing nyebut siluman kera aing manehna teu sadar diri kutung ka ciga kutu bulldog gitu teh lieur aing mah ngomong jeung sia mah kutu bulldog hampura atuh naon maneh meuni keur goreng patut gitu teh baperan deui aing maneh reka mana sih teh kutu bulldog lempang segala jeung panas jeung naon wayah kieu Dele atuh aing geus berparas tampan make motor tekos maneh anjir naon zaman wayah kieu wari lempang papanasan duh maneh terubah-rubah sombong tiba heula aing atuh aing mah nu motor we da boga sia mah lempang we kunyuk pamilu aduh eta jelema melontongna geus mendarah daging deuleukeun saking aing geus boga motor wajak geus puguh ieu mah motor ieu nu diincer ku aing teh cenah mah ceuk warga dieu mah itu motor teh sok ngalewat ka dieu ieu ku aing tungguan di ditu sugan we kapanggih ieu sia ciri-ciri nama juga eta motor teh sarua jeung plat nomorna sia ku aing gat dieu aya naon Kang ngajagaan abi keur maju kecelakaan wae lain aya naon ieu plat nomor aya jeung data urang maneh ieu sabaraha bulan di restoran babal duh ada abi mah manang meserna COD basa kamari COD banget si lain babal juga knalpot bobokan sia halik ieu wayahna motor kuaing jabal wah tumang lah ulah di jabal motor teh karek nang meuli kamari kelar di jabal kumang pokoknya mah orang sayang apa ieu motor di jabal ku urang halik maneh hinggah gitu motor aing telah dijabal ya aing balik kumaha mana saya hurung nih aing mau motor policing balik lempangnya jauh gitu aing lu kumaha hirup sugan aing meuli motor teh moal pigunangan policing kieu kemana maneh lempang aing keur kacau poe ayeuna mah motor urang benang polisi nyir maneh ayeuna geus gagah boga motor alus kieu nyir nya heueuh atuh ieu teh buru kamari urut meuli tisu magic ieu mah bapana geus ngopi naon cenah pira pamulikeun tisu magic oge meuni pamulikeun motor kieu aing mah boro-boro ditah meuli rokok oge teh buruhan-buruhan acan ayo bade angkat heula telepon terus mentasan kira enggal-enggal nepi nya papahna menuju lah lieur aing ngomong sia lebok enel ayeuna aing di luhur sia di handap
Nasib aing poe ieu gara-gara korban COD anjir. Jadi we benang kulising ah. Sial pisan aing. Tuh, imah udah dengan sanggup dan we tuh lompat ke dia mah menang. Lauk Indosiar wae mah. Tah, iya segala mas spot halus ya. Tah, halus ya lapak ya. Nah, dia So, kadari lauk tong kaya poe daing telen tuyul. Aduh, terkuat, mules. Balik jauh. Nah, beneran ayo susukan euy. Aduh, geus teu kuat mules. Iya beuteung geus teu kuat, teu bisa diajak kompromi anjir. Aduh. Aduh, geus teu kuat euy. Beneran di dia we lah. Ada tuh manusia ieu ngalewat mira daripada aing kababayan. Mending BAB di dia lah. Anjir, ngising. Itu budak keur naon cinutrum anjir terus ku aing jahilan baledog gerak. Aduh, saha eta manusia teh cenah nu bentur aing teh. Teu apal aing ieu keur geunah-geunah. Coba aing kerek setengah mateng. Anjir, nah beunangna itu teh kalah kanu keur ngising. Wah, aing ieu masalah sasaran kudu kabur euy, bahaya aing mah. Kabur ah. Duh, mana itu lauk teh nyangut wae. Hitar, hengalkanlah. Oh, itu geuningan, mangkluk anu nimbuk aing teh geuningan. Aing keur ngeunah berkreasi. Dibentur si jadah teh sia, rasakeun sia ku aing sampeurkeun gerak. Woi, Naon, Mang? naon sia babal. Aing keur berkreasi di ditu. Naon maksudna mana nimbrung urang euy? Kusenal, hah? Teuing aing mah tadi ge keur nguseup teu nimbul. Hadis ya, ku aing dijieun rujak bebek sia. Bongana aing keur ngeunah di bentur babal teh. Wah, babal lagi mengelawan pada Afrika mah. Kabur. Woi, babal, hadis ya tong kabur. Amana si lumpatna? Daguhan sia.